Selai mata kelar Mirka. Nonte ya. Eta soal kepropan nonton. Maknya terkadang yang lain. Kade itu Kumaha? nonte ya. Kepropan nonton. Kalau mau diajak nyerita teh. Mikir naon si lain? Nya. Endah bisa Mardi. Tolong, kamu nekarep kan balan teh. Lain nabi teh ngobrolkeun soal kepropan nonton. Aduh tuh ikeun. Da mana nanti nyambung diajak nyerita teh. Nya. Endah pisan kadengna soal kepropan nonton. Sora anu saban manggung diarek-arek ku urang. Sora anu matak sugma teh sugan mah sora paenda-enda salam dunia. Tapi asa saeutik kan lebih nonton teh Sebar urang gitu. soalnya kepropan nonton oge secara Nya sebar urang. karena 60 atau 50 atau 40 Sabaraha urang nu bila lanjut. Duh, kacik engge. Saeutikannya Mirka? nya Ujang! Buka dari layarnya. Langsung beberes aja lah kamu. Ulah waka, keun we. Mau nato. ya heula ya Ribia nonton teh sebelah urang Ya lumayan lah. Lumayan teh sabaraha urang? Aya paling kenapa kurang mah. 40 urang. Ada yang perlu dibeli, kalau dari kami pada beberesin. gue Angga we teu nambah. Sakitu min undangan mah geus kasaban jalma. Malah apanan karcis oge dimuatkeun satengah dina harga masina. Tapi tetela moal moal kira-kira kita. kira-kira naon enggak kieu apaan anggar kan batu ngalajon membuatkan urang kene sini ngalajon pintonan teu Geus teu sebenarnya teater berenjana mah. Urang teh televisi sugan jeung gadget. ulah haben nyalahin kaya Mardi milih pikiran teuing bisa jadi penyakit Bae, sugan we ngajujugan nu geus aya, diabetes boga, asam urat teukeun. eta mah antara selain antara olahraga ari pagawean kadang puting ngopi ngudut di simah endut mantap ari poe minggu teh jogging gerak sekali-kali mah Alus gitu, main pengalaman kolot, dan orang-orang tuluy maut. si sok sakacampung hari nyarita teh Kajen kitu dewe Mirka. Sugan we kocai sekali berarti sesudah itu mati. Lir kolepatna ben kang murah mangsa balebat. Sakolepat tapi pageuh ngapel ngadina angin-angin. Teu kawas ayeuna pada saat teh bet asana teu poe sareupna. Suruh lalaunan, laun, badis nuker sakarat sampai minyak pargat. Zaman kesel ulah yang cerikan nasib Teker yang cerikan dewek mah, tapi ngabudalkeun isi hate. Ibatan di sidang sorangan, adon ulang-ulang cawas elsem, diajar nyarita kalamolho, bisa jadi penyakit. dewek mah pulang-pulang teh lain mikiran harus lain di pikiran Ari geus mikiran naon atuh? Sidik si lain mah kaboga teu boga. sia si lain oge sarua apanan urang mah keur mikiran taun Taeuna naon? kepo aya we pokona mah Teu ira si lain geus nyimpen Rusia.
cacakan urusan make kolor kawas nyetel kaset wae oge aing mah nyaho. Sok sia ngaku ayeuna keur side A atau side B? Gandeng. Bari lagi ayeuna mah geus teu usum kaset mah. Aratelnya nu mata poe minggu teh mandi geura. Senyose lain kadon hees. Repe alus keneh kitu puguh. Marah Lamun cai dasar ucing. Kang, hilap telaporan saur Pak Kadis pencairan dana teh ke dinten Minggon Payun sareng agengna 5 juta. Nya syukur atuh. 5 juta. Motor dewe gua atuh gadekeun. Payu sugan 4 juta ya mah. Jauh keneh ka mah ya euy. Heeh, hitung-hitung nambahan we, tibatan luput teuing. Kamari ge apaan sakitu teunana opo-opokana teh. Mantar Kadis. Gelandang rek tukang, tapi popokana kawas permen terminal. Teu boga duit mah. Mentong hayang ngajin pementasan. Yeuh, anggaran dinas teh terbatas. Ongko deui programna. Tah, mani kayak gitu ambek-ambekan batan ulang-ulang. Manyak tok ulang-ulang kaos jomblo. Geus jadi wae. Sudah rudet ka aingna, diajak nyarita teh nyerambung. Nepi ka tadi basa keur main, dialogna meh-mehan babaliut. Nu ripuhna aing, kudu ngalalempang dialog si lain. Cik atuh bet kawas muka kada diajar wae. Hampura Wardi. Rek teh ulang-ulang kumaha tuh da euy. Ieu gedung kasenian ku aing kapikiran wae. Pedarek dirug-rugeun teh. Ngarti geuning sia oge. Ngarti da aing si lain teh keur nyengcerikan. An pada si lain mah nyengcerikan aku ulang-ulang teu ieu pop. Demo geus apan urang teh. Audiensi geus seberapa kali mah ditulis dina koran nih unggal poe. Nyo geus seberapa kali koran ngawartakeun yen ieu gedung sakedeung deui bakal ditutup. Rek dirug-rugkeun, wuhan geus roboh, geus kolot teuing umurna. Lebah dinyana mah memang heueuh, ieu gedung teh geus waktuna diruag, diganti ku nu anyar. Tapi anu mantap ku jiwa cenah hana rek tuluy disewakeun ka pengembang. Rek di adegan mall anu sidik bakal ngagolositorkeun duit lantaran cenah gedung kasenian mah ukur ngahambur-hambur anggaran wungkul. Bea ngurusna gede, aya pemasukan leutik. Nu mantap cek aing ge kira-kira Amerika. Pamarentah mah geus teu hayangan mikiran soal kesenian. Adu aya dina utekna ukur perkara pendapatan daerah. Duit karena kesenian mah cukup ku janji we. Nanti akan dibangun gedung baru, lahannya sudah ada. Nanti dianggarkan juga buat kesenian. Sanajan teu ulang-ulang kawas lain, aing ge saenya nama sarua mikiran, sarua sedihna. Urusan ulah laju saeutik memang begitu buktina. Zaman geus robah, kari urangna nyalisik diri. Tapi geuning najan ulah laju remen ukur saeutik, teu kurang-kurang grup teater anu ngidangkeun pintonana di dieu ieu teu kurang-kurang barudak ngora anu heuk ancrut kana dunya panggung. Bari jeung tansah nyaahna ikhlas jeung bobolokotna. Tapi saupama ieu panggung eueuh, rek di mana maranehna mintonkeun lalakon? Kawas patani anu digejrut lahan katanena boa atawa budak anu diandih lapang pangulilanana. Eta nu sok kapikiran ku aing teh Wardi. Komo deui ieu gedung teh sasatna geus jadi imah urang. Aing mah geus pirang-pirang wanoh jeung bau hapeukna. Geus pirang-pirang wanoh jeung unggal juruna. Nya di ieu panggung kesang aing ngecelakna. Malah teu samet kesang aing wungkul. Tapi oge kesang 10 jalma anu hirup ku melendang di luhur ieu panggung.
aktor saheulaeun urang, guru teater urang baheula, kesang silaing, kesang babaturan urang, baheula urang diajarna teater di dieu. Dipeuseuh ku guru urang tina mimiti peurah angkat jungjung barang nyekel peran leutik nepi ka peran utama tuga ayeuna teu kungsi incah balilahan. Padahal teu kungsi aya ikrar saupama hirup urang bakal sagemblengna dibaktikeun di dieu. Tapi dina kanyataan saterusna naon anu ku urang dilakonan beuki luhur ajena dina hirup urang sorangan lir nu teu nyesakeun deui rasa cinta pikeun hal-hal sejen di saluareunana. Inget keneh silaing basa di dieu urang manggungkeun raja lear. Harita urang main babarengan jeung guru urang. Kabeh pamain total ngetrukeun ka kemampuhanana. Harita ieu gedung estu metep kuno lalajo. Sora keprok ratusan panonton gubuh ngaguruh. Campuh jeung sora nuting saruit. Gedung ender pintonan anu sampurna sarua jeung sampurnana rasa sugema anu rosak dina dada bagja liwat di bagja biheung iraha bakal kalaman deui jeung biheung di mana bakal kajadian deui bubuhan sakedeung deui ge ieu panggung bakal ngahiang nuturkeun guru urang anu geus lawas miang ka alam laanggungan. Panggung ka ukur karing hitung waktu teuing poe teuing minggu lir mata poe nu laun-laun surup murum sarepna laun Kang tos jam 10 langkung bade beberes iraha. Laja betah keneh lambang moal jadi perlambang terea jalma anu sok ngahaja-haja nyesep sengitna atawa netep kaendahanana padahal hiji mangsa ieu kembang bakal layu bakal jadi kararas bari hiji oge nu apal eueuh nu nitenan sakapeung masuk nanya ka diri sorangan bakal sanggup kitu nya ngarepan rasa ti beungeutna saupama oge ieu gedung teh nya diregrugkeun kulantaran di dieu loba pisan pinenengan anu geus diburatkeun malah satengahna tina hirup aing sorangan nya di dieu dibeakeunna jeung silaing katut babaturan urang sejenna anu urang nya di dieu nyanjigna saniskara pengalaman anu panglucuna pangsedihna jeung anu pangateureusna nya di dieu kajadianana inget keneh silaing basa urang mimiti dipentas ku guru urang basa aing merageun preman teh lain si lain polisi. Lamun inget kejadian eta aing mah sok hayang seri wae tah di dieu ye geuning harita si lain gelut papukeut jeung dewek bari teu neuletincakeun antukna si lain tiporos ka tukangan panggung harita aing nyaksian pisan si lain labuh nangkarak bengkang beungeut pupuringisan da tongong ngeungeul pisan kana beusi Aing harita betuma kalah celaka. Duh. Untung si atuh disengsor ku guru urang eta oge. Tah, mun si lain mah dieu nya meunang kajadian lucu teh. Harita si lain merangkeun pangeran. Basa keur ngeunah-ngeunah ye. Ngagungkeun dialog jeung para penggawa. Si lain mincak sambungan kabel. Nyetrum.
Si lain tuh ngagurugug baritan disebut anjing. Coba tuh improv ngagurugug ka tukang. Hei prajurit, lepaskeun anjingna. Gandeng ngagurugug wae. Hahaha. Padahal di naskahna eueuh sorak anjing ngagogog. Kasih lain anu ngagogna gara-gara teka haja ngecek kabel. Duh, meh bayar kita aing nyabok ru panggung. Si Ito nepi ka ampunan men ka hampura. Tuluy ngupahan ku susah bungkus. Menang sawatara lila dua salsedia mengapisan laju lila sunang di laut. Oke, aing fungsi nandangan tunggara mereka ditilar ku manehna enya manehna mimiti panggih di dieu hahadean di dieu malah bobogohan oge sok di dieu geus rek ampruk-amprukeun kawin pisan Nya harita teh si lain keur cecarakan diajar nyutradaraan. Tuluy ku si lain diajak main dina naskah kinangan. Main ngalayan jeung dewek. Inget keneh eta teh mimiti pisan manehna main teater. harita geus rek purung main tapi manehna teu datang-datang. Puguh bae aing samar pola. Mangka panonton geus tinggal liud, antukna pagelaran ditunda sawatara menit. Panonton harosup, manehna can datang keneh. Aing mah lieur deui kalebah pantau gerbang. Lieur beheung sesonggetan. Susuganan manehna geuwat datang. Tapi lebeng manehna eueuh datang. Antukna aing ngajanteng di luar bari nyekel custom. Panon tuluy manco kana pantau gerbang. Tuur nyorocon hayang leweh ongko. Tapi anger manehna tayang ngarongheap. Tepi kaprung main pisan harita si lain ngimprov sakuat tenaga pikeun meral-meral waktu. Tug akhirna anjog kana adegan manehna. Tuluy setengah tersadar kostum manehna ku aing dipake laju asup ke panggung ngagantikeun peran manehna. Peran awewe diperankeun ku lalaki teu wudu nu lalajo seungeus ting kecewis. Suku asa nincak asa henteu sakuat tenaga aing ningkahkeun ka era sangkan pagelaran salamet nepi ka tungtugna. Rengse pagelaran kakara bae meunang iber horeng manehna tabrakan. Puput umur di tengah jalan basa rek muru ke tempat pagelaran. Tanya ganggu itu mobil angkutan tacan dibayar wios kan gacis kasela. Nya di dieu pisan Mirka sagala rupana kejadian teu weleh nyareng celak dina ingetan. Lir kumelipna mampirang bentang di langit peuting. Sok rajen ngarasa kakara kamari pisan padahal geus lawas kaheuletan ku hitungan tahun. Welasan tahun kalarung. Ari ras kadinya horeng teu karasa hiur waktu teh. Nyao-nyao ayeuna geus aya di dieu deui nangtung deui di dieu panggung. Sabada kitu ratus kali urang nangtung di lureun ieu panggung. Kang, atau sungin teuing sauna panggung kada enggal-enggal diberesan. Tapi ayeuna nangtungna urang di dieu moal boa anu panganggesan. Biheung iraha urang bakal nincak deui ieu panggung jeung beyeung saha nu bakal nincak deui ieu panggung. Mun ieu panggung geus taya tapak-tapakna acan. Rek di mana urang ngajedog Mirka?
Pataleka eta oge anu salila ieu nyang karuk dina hate aing. Baheula sok rajeun aya ras saupama datang dawuh panyaur ti pangeran. Aing mah hayang paeh teh di dieu di luhureun ieu panggung. Kawasna kudu buat dipiceun eta kahayang teh. Kulantaran nya di dieu lalakon dikotretkeunana, di dieu galur hirup diguratkeunana. Tangtu kalangkangna bakal pageuh dina angen-angen. Moal kasaput ku waktu, moal haas ku mangsa. Nah angke urang bakal bisa sadrah nandangan rasa tinggara sabada ancur lebur sakabehna. Patalekan eta oge anu salila ieu nyang karuk dina hate aing Wardi. Tapi samemeh urang nya ngarasa tibelat, samemeh urang nya nandangan larat tunggara, kumaha lamun ayeuna urang nyieun panghormatan anu pamungkas. Maksudna Panghormatan ke saniskara kalangkang katut paninengan anu kungsi dilalakonan di dieu ku urang. Panghormatan ke guru urang anu geus gede jasana. Panghormatan ke sakur jalma anu kungsi nincak tur ngahirupan ieu panggung. Panghormatan minangka tanda upay pileuleyan samemeh urang nya paturai jeung ieu panggung. can kaharti Ingat keneh si laing naskah nyanyian angsa saeutik urang paenkeun. yes. Wardi tuluy dangdan jadi laki. Nikituska, cobalah pikir. Mereka menyeruku 16 kali. Mereka memberiku 3 bungkus bunga dan banyak lagi benda-benda yang lain. Antusias mereka sudah melonjak-lonjak. Namun tiada sebuah hati pun datang setelah pementasan selesai untuk membangunkan orang tua yang malang ini dan membawanya pulang ke rumah. Dan akulah orang tua itu, Nikituska. Usiaku telah 86, sakit-sakitan, dan aku tidak punya harapan lagi untuk hidup. Jangan pergi jauh, Nikituska. Aku sudah uzur, tak ada lagi harapan, dan kurasa inilah saatnya aku mati. Oh, ini sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Tuan, kini sebaiknya Tuan pulang saja. Aku tidak punya rumah. Tidak. Oh, masa Tuan lupa tempat tinggal? Aku tidak mau ke sana. Aku tidak mau. Aku cuma kesendirian di sini. Aku tak punya keluarga, Nikituska. Tak punya istri, tak punya anak. Aku seperti angin yang berhembus melintasi padang-padang yang sepi. Aku akan mati dan tak seorang pun akan mengikuti. Sungguh mengerikan kesendirian ini. Tak ada yang membahagiakanku. Tak ada yang mengasihiku. Tak ada orang yang menolongku ke tempat tidur kalau aku mabuk. Punya siapakah aku ini? Siapa yang membutuhkan aku? Dan siapakah yang mencintai aku? Tak sebuah hati pun, Nikituska. Penonton mencintai Tuhan. Penonton mencintai Tuhan. Penonton mencintaiku? Betulkah penonton mencintaiku, Nikituska? Salah Wardi, lain kitu dialogna. Benar sekali, Nikituska. Lihat, tinggal itu nolalajo manilanya gitu, sabar puluhan. Kabeh singkel sian mirka, lain puluhan, ratusan. Tingali gerakku si lain, tingali. Wardi,
Nah, abet ka mana karep sing balik atuh. Itu asa wau Mirka. Arifin Senur. Aya Arifin Senur Mirka. Apa kabar Mas Arifin? Kali Anda bisa menonton pergelaran teater kami. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Ada Mas Rendra juga. Mas, apa kabar? Mas Rendra, sebuah kehormatan Anda menonton pergelaran kami. Kami tidak menyangka Mas Rendra hadir di sini. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Pari, mingus Pari. Ya, Kunaon isi lain? Kunaon? guru orang sumping Mirka. Ayah guru orang. Iya guru orang. Bapak. Suruh pisan abdi. Hoyong tepang. Kumaha ayah hibar. Hapunten abdi Pak. Hapunten Pak. Hapunten. Wardi, Manggeus. silain pulang kalepasan ye. Eli ye. Hayu keluar.